Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngemain kena? Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala sa'adata amamatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul fattah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa li kulli amrin miftah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-mab'usu bid-dini was-shalah salatan wa salaman da'imaini mutalazimain. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan minadz dhahab fi sabilillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma rzuqna mutaba'atan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ahyina bihayatil ulama. Amin. Wa amitna bimauti syuhada. Amin. Wahsyurna fi jumratil awliya. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al abriya birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadajan dilajengkeun kana pembahasan anu inti, hayu urang sami-sami muji kadat ilahi Robbi anu mana mantena parantos nyiptakeun langit sinareng bumi, anu mana mantena parantos nyiptakeun siang sinareng wengi, anu mana mantena parantos nyiptakeun urang sebagai jalmi. Jalmi ibu, bapak jalmi, neng jalmi, sanes kunti. Sanes. Astagfirullahaladzim. Ngerti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang didamelkeun, diciptakeun ku Allah sebagai jalmi. Anu mana eta jalmi aya pamaget, aya istri, aya pemuda, aya
istri anu sapertos bida. Nini oge aya sareng aki-aki. Aya. Oge aya sim abdi sareng pun lanceuk aljuhi. Puja anu janten bubuka carita. Hayu urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Anu mana mantena parantos nyiptakeun urang sebagai manusia. Anu mana manusia ku Allah diciptakeun, ku Allah didamelkeun sebagai makhluk paling mulia. Tawi syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Anu mana mantena parantos ngairodahkeun, ngerasakeun sim abdi ngadeg di ieu lembur. Sok sanaos bari rada nyerocot tuur asli buy. Nyerocot tuur teh. Oh, Akbar. Mudah-mudahan hanteu matak ngirangan kana tawi syukur kalayan ieu lembur. Mudah-mudahan sing didamelkeun lembur anu subur. Amin ya Allah. Amin. Sholawat miwah salamna mugia salamina didugikeun ka junjunan urang sadayana. Habib tertinggi anti korupsi, pemberi rahmat pencegah maasi, baginda termulia anti durhaka, penyelamat dunia, pemberi syafaatul udma, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sholawat anu kadua mugia salamina didugikeun ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiina, tuk dugi ka urang sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana masing diangkeun selaku umatna, kalayan masing ngengengkeun syafaatul udma jaga di yaumil jaza. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. anu dipihormat para alim ulama wal juama, para guru-guru urang sadayana, para asatid wal asatidahna, oge para kasepuhan nu aya di ieu lokasina. Pamudah-mudahan mantena masing ditambih-tambih barokah yuswana. Amin. Amin. Masing ditambih-tambih barokah ilmuna. Amin. Amin. Masing ditambih-tambih barokah rizkina. Amin ya Allah. Amin. Oke, pamudah-mudahan para marurang kalihna sing dijantenkeun marurang kalih anu soleh soleha, kalayan tiasa majengkeun ngalajengkeun kana naon rupi perjuangan marantena. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anu dipihormat kusim abdi para aparatur pemerintahan hapunten kapenggeran tiwit atasan dugi ka bawahan ti bapak KRT-an dugi ka bapak kapresidenan anu aya di pedesaan oge anu aya di perkotaan. Pamudah-mudahan marantena dina enggoning ngahayeuk-hayeuk dayeuh ngolah nagarana masing tiasa ngajantenkeun ieu nagara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalayan kenging titel sareng predikat jaga di akhirat al imamun adilun, pemimpin anu adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge tetakantun ngahaturkeun nuhun ka para panitia pengatur waktu pembawa acara. Saur orang Sunda mah Bapak naon cenah Bu? Bapak polisi. Bapak protokol nami. Nah, Nanging saur marurang kalih kiwari mah saur bahasa gaul nama eta teh sok disebat Bapak. Bapak naon cenah hartosna Bapak MC teh? Master of Ceremony. Naon cenah Ibu? masker. Pan kiwari mah Bu, musim sagala disingkat, malar gampang.
MC Master of Ceremony. Sekolah dasar disingkat jantan. SMP singkatan tina SMK. Bahkan katuangan oge ibu-ibu mah malar gampang. Aci dibulet-bulet dicolok jadi cireng. Aci diemple-emple jantan ci. Bahkan si toge didedet-dedet karena tahu jadi oncom dibebaskan karena naon cenah Bu? Jadi naon? Jantan col teka kantun eta si ibu aya jalmi gede hutang cenah disingkat eta si ibu mah. Naon cenah singkatan teh Bu? Detang singkatan Delu, Desu, Deto, sabun mandi ibu, kubar ararater detol mah. Allahu Akbar. Oke, teka kantun. Ka bapak-bapak anu di karopea. Mudah-mudahan masing diangkat kasusahna digentos pabunga. Oke pak, mudah-mudahan Allah nakdirkeun saenggalna bapak-bapak tiasa angkat ziarah ka Mekah. Kalayan sagala rupi maksad hajat saenggalna ku Allah di amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. teka kantun ibu-ibu anu ditariung. Mudah-mudahan masing leungit kabingung. Gaduh ibu kabingung. Bikin teh ibu-ibu palih dia mah teu gaduh kabingung. Bingung naon ibu? Bingung naon? Atuh ibu. Bingung sieun dicanung. Bingung sieun dicanung cenah ibu. Bingung sieun teu Bu? Kedah sieun Bu. Jurungkeun anggur musi Bapak teh. Amin. Dari tos dinyanyakeun mah eta teh sok teu aya kawanina teh. Bingung kerudung menang nganyuk can ka bingung gamis sami menang nganyuk can ka bingung si amang keriditan nganyuk panci. Naon ibu? Bingung paket COD-an enjing dongkap kacan aya kanggo mayar tong nganyuk wae atuh mata ke ibu aya tacan gaduh jang mayar mah. Eta mah nu kitu mah bingung didamel. Kalajengna satacan diteraskeun kana pembahasan anu inti sim abdi oge pun lanceuk aljuhi sejak nyuhunkeun dihapunten buh bilih sim abdi kirang tata kirang titi kirang bahasa kirang pangarti pamudah-mudahan naon rupin sim abdi teu matak ngirangan kana rungsuna rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. salajengna satacan diteraskeun teu aya lepatna hayu urang sami-sami maoskeun heula kalimah thayyibah malah mandar ieu tempat langkung barokah. Amin. Amin. Allah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
illallah, la ma'budu illallah, la maghluba illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, la ma'budu illallah, la maghluba wa illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Teraskan Bu. Mangga teraskan aja lanjut. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Sungkuring bade niatan ngadoakeun mudah-mudahan berkahna ieu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutamina ngadoakeun ka para pembawa agama baik tokoh agniana terutami pembawa agama anu disebutkeun Kiai Ustad Ajengan baik nu sepuh maupun nu anom simkuring ngadoakeun mudah-mudahan salianti dibarokahkeun oge dipanjangkeun yuswana amin. Amin. Sajabiti dibarokahkeun dipanjangkeun yuswana mudah-mudahan putra putrina sing disoleh-solehahkeun amin. Amin. Oge sajabita murangkalina mudah-mudahan santri-santrina masing disoleh-solehahkeun masing dijuhudkeun dina raraga ngalaksanakeun thalabul ilmina ulah wakadi mautkeun selami can aya digentosna amin. Amin. Naon Bapak Ibu sadayana simkuring make niatan ngadoakeun ka pembawa agama. Margi pembawa agama kiwari di mana lamun pupus sesah milarian gentosna leres. Tong berbicara 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun cantang tu aya ngagentosan. Ketika kiai ajengan kasepuhan ngantunkeun ieu alam dunia beda jeung pemerintahan 2024 can beres ayeuna leuwih 2022 bos aprak-aprakan calon-calon abadi can puguh rek meunang jeung teu leres mun kepala desa can beres jabatan geus seueur mun ngamprah beda jeung kiai beda jeung ajengan leres 10 tahun can puguh aya gentosna nu mawi simkuring bade naros urang dia nyaah kajengan teu nyaah mere nyaah naon biasana mah sok nyaah mere resep ni tah kaluang di ditu mah da kajengan mah kos kana uyah Bu lamun ibu rek nyayur uyah nah beda lamun teu butuh mah eta uyah teh di mana disimpenan teh beda lamun rek nyayur uyah da uyah mah hampar belaan jauh di Jugjug anggang deteak mapa jalan satapak kajujuk ka Lemur teu karasa capena da sidik tumpak ojek tanpa ojek kenanya teu aya uyah mah belaan jauh-jauh oge masak dilirenkeun heula da teu da hambar teu aya uyah begitupun kaajengan ketika aya kapapaitan lamun tengah penting cikene ajengan teh ngalayat da meureunna tanggal kudu ditungan mah wasiat papatah ka pribumina jang Bapak bade eueuh heula ayeuna tos tabu 1 wengi teu acan kuleum teu acan ibak bade ibak heula bilih ayeuna naon mah cenah susul we cenah ka bumi nya we jam 3 teh janari nyusul da heulanan manggil RT manggil hansip pasti nyusul teh ka ajangan bari ketok bari ceurit naon jang Bapak tuyul naon jang cing bener maneh teh Bapak meureun Bapak teh tuluy maot da ka ajangan heula nu susul maleres lamun ibu gaduh murang kali alit keneh nuju hamil 4 bulanan pasti nean kiai 7 bulanan nean kiai tuluy lahir ke alam dunia macam marhabat hiji tipe ka 7na geuring ayeuna mah geus langka nih hiji ka 7 paling tingkat 3 dinten we pasti nu teang teh kiai
tuluy budak beki ageng ditikakeun nyampakeun pibesaneun nu nampi saha kiai tuluy rumah tangga nu nyelehkeun saha kiai bahkan ibu gaduh eta murang kali teh dikeureuyeun da kulik ku anak tunantuna di sarean pas rek ngalahirkeun tengah peuting hese ngalahirkeun yang bidan gitu mah menyanang kiai ayo kiai bidan oh bidana jadi jelas ka kiai mah urang teh butuh mata urang doakeun berkah tina Maulid Nabi mudah-mudahan kiai-kiai ajengan-ajengan urang rek nesukuna anuna masing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun rumah tanggana dibarokahkeun milik jeung rezekina disoleh-solehakeun putra-putrina disoleh-solehakeun para santri-santrina amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan teu kakantun anu garadu sametan berkatina Maulid Nabi mudah-mudahan sing dibabarikeun milik jeung rezekina amin. amin Nu amina tarik berarti kajeri gede tanagana ulah sudon gede buta ya gede tanaga. siap Hadirin jamaah rahimakumullah. Ieu kikieu anteh moal tiasa terwujud moal tiasa terselenggara lamun teu aya pengorbanan ti bapak ibu sadayana leres. Komo aya mah musim naik BBM naik susu naik calana naik turun calana mah hei sakala naik mau balik oke naik naik tidak dihanap tadi kenapa aya lama musim naik moal biasa terselenggara lamun teu aya dukungan ti sararea eta kana duit tos aya dukungan name eta name duit mun teu sing goreng pada sadaya mah teu butuh kana duit teh sabab nu dibutuhkeun lagi amal eta kan amplop teu butuh kan amplop anu beuteuna isina nya eta dukungan di sararea eta kana duit di sim kuring mah nu beuki kana duit teh kan randa nu beuki kana duit teh ranjau ranjau pada mun ka mobil kan motor aya ranjau apa ya ngan randa ge ngeureueuh ngaji eta nya randa kolot ngeunah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lamun teu aya dukungan di sararea mah moal terwujud nu mawi pengorbanan bapak jeung ibu ieu teh lain pengorbanan nu sia-sia lain pengorbanan nu cuma-cuma tapi pengorbanan nu sangat istimewa nu sangat mulia di pandangan Allah jeung Rasulna sabab nu diperingati ieu teh lain jamin biasa jamin nu sangat luar biasa cikal bakalna urang umumna bahkan ayana makhluk sabab ayana anjeunna yaitu baginda Kangjeng Rasul bahkan bisa salamet dunia akhirat kurang teh wasilah anjeunna makanya disebutna teh nyaeta maulid atanapi maulud ai maulid bisa dimustaq segatna tapi ditasdifna isim zaman waktu dilahirkeun maulid atanapi jadwal tempat dilahirkeun ari maulud mah anu dilahirkeun yaitu baginda Kangjeng Rasul aya disebutkeun muludan mah teu asup kana tasrif kana segat kan aya hartian naon muludan ari muludan mah musim loba dahareun atak tadi di bumi tuangan seueur ngan dina panggung eta aya tuangan teh ngan ke pasti bukakeun cina teh di dusan we di payun aya tuangan muludan musim loba dahareun maulid waktu dilahirkeun maulidun tempat maulud nyaeta jalmi nu dilahirkeun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid upami maulid ditengi mustaq hurufna mim mubarakatan ketika jalma memperingati maulid Nabi dengan suka duka dan cinta menegakkan cinta kepada baginda Rasul maka ku Allah terus eta jalma ngorbankeun sebagian kecil harta bana buat terselenggara peringatan maulid Nabi maka ku Allah yakin bakal dibarokahkeun. Amin. Kan kadek ari amin tarik ari nyumbang teu damai.
Nu kadua maulid wauna wikoyatan, ketika jalma berkorban sedikit harta bana komol agung, maka ku Allah bakal diraksa dijaga insya Allah. Terutami mudah-mudahan berkah dina maulid Nabi keluarga urang diraksa, harta bana urang diraksa, dulur-duluran urang masih diraksa dijaga, terutama iman Islam urang masih dirasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika maut dina kayaan husnul khatimah. Nukatilu lutfiyah lamna tina lutfiyah, kasih sayang Allah bakal diberikan ka jalma anu berani berkorban hadir kana pangawasan buat memperingati maulid Nabi, terutama lutfiyah kasih sayang antara suami dan istri, sebab kiwari terjadikan jalma mulai terjadi keretakan di rumah tangga, tapi mudah-mudahan dengan berkana maulid Nabi lutfiyah Allah berikan setetes demi setetes kasih sayang antara dua belah pihak suami istri. Amin. Lukatil dal dilalatun ala khair, ketika jalma memperingati maulid Nabi Allah bakal terus dibimbing dituruhkan karena kebaikan. Maka setelah orang memperingati maulid Nabi usaha upayakeun urang terus ningkatkeun dina aktivitas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makana namina ge Muhammad ari minteh dicipta dina maujudul khalqi biwajhihi, ayana makhluk kusabab Allah nyiptakeun nur hakikatna. Hadis putih nyariskeun laula kalama khalaqul aflaq mabisi kurang luas cakupanana moal aya 7 lapis langit jeung bumi ngajeng isi-isina lamun teu nyiptakeun anjeun ya Muhammad. Bahkan imam maujudul khalqi wujudna dohirna makhluk kusabab bimaujudihi, kusabab Allah ngadohirkeun nyiptakeun Kangjeng Rasul. Nu kadua hakna hayatul khalqi bi hayatihi, hirupna makhluk kusabab Allah ngahirupkeun. Terutami mudah-mudahan urang alhamdulillah sebagai umat akhir zaman, umat Rasul kalian hirup dina kaitannya ke dalam agama Islam ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan singkat diberikan akhir hayat. Amin. Kalian berkana maulid Nabi nukatilu mimha teras mimdi mautul khalqi bi mautihi. Mudah-mudahan maksudna maut tak urang sing dina kayaan di bawah naungan bendera Rasulullah ngingeun syafaat anu sebatkeun syafaat dan udma. Nu terus saterasna dakhala jannah bituhulihi, asup surgana urang ku sabab wasilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Kangjeng Rasul ibu tos dilebetkeun kana surga tebetaheun Kangjeng Rasul mah hoyong ningali mantu umat kaulah kabubur sering maca sholawat ka kaulah bisi disoledatkeun cukang siratal mustaqim, maka Kangjeng Rasul mah kaluar deui ti surga. Maka pantas dana dakhalal jannati biduhulihi, asup ka surga na urang teh lain kuladang amal urang. Da urang mah lamun sholawat jariyah dina kasalahan oge pan aya cerita aya dongeng kalaman ku sing kuring kapungkur Pak. Ngiring netepan Jumaah di masjid kaum Cianjur mau disebatkan saya sahana nama sim kuring ngajajak dina sok nu kadua jajar nu pertama jalmi terarapi jalma nu beunghar hungkul koropak liwat biasa gini sup koropak liwat sup pas payuneun sim kuring nu pakeana rapi dikodok kira-kira kumeh teh meureun kodok oh ieu mah 100.000 salamar salah diasupkeun deui kodok teh ieu mah nu hejo lain cenah anu 50 salah kodok deui aya nu hejo deui 20.000 salah ngan tamat deui ngeureun teu ngasupan dikodok nu 5.000 sup ngan anu 100.000 di hektar anu 100.000 ke 10 lamar jumlahna 1 juta murad teu kanyahoan murad kumeh kat ditowel kudu pangkereunna nya tadi gireun ku sim kuring diasungkeun ka nu payun pas diasungkeun teh baru diasupkeun ku anjeunna teh kana koropa ngan cek mehna diulang ilik ya jelema pakaian sederhana ai sodakona 1 juta ai oge jelema beungkar teu wani 1 juta ukur 5.000 keun wae bari diajak usaha bisnis pan kitu panya nu beunghar mah sekecil apapun kesempatan sok dijieun kesempatan sekecil apapun peluang sok dijieun kesempatan. Ieu sugan jelema teh pakaian sederhana diajak bisnis kerjasama ieu jelema sederhana pakaian tapi sodakona kuat wani 1 juta teu nyangka nu mehnana. Aingnya we beres bubar teh Jumaahan di Ciriak dituturkeun Pak punten ari Bapak di mana di anu di gang anu oh atuh eta mah cenah gang elit angke ngilut kumaha da mah pangpengkerna da puguh ge meh teh dititing dina gudang. Nah meuli tawaduh cenah sanes tawaduh kitu Pak abdi mah nya ari usaha-usahanan abdi mah cenah pembuah ngumpulkeun lekdut meuli tawaduh palikut kumaha di mana paling mana gudang bujung-bujung gudang cenah abdi mah sidik cicing lagi abdi mah di gudang.
kayak Pak pusat tawadu teuing ari bapak tadi panyumang sodako teh 1 juta bapak punten tadi teh sarasana sanes acis abdi kumargi imam nuju khutbah panteu kenging nyarios eta teh acis bapak nu murah ku abdi diasongkeun ngan dicarioskeun nu bapak dasari ku nuju khutbah abdi pilih batal pakor lakau beli teu hareup terjadi jumaahna tak eta teh acis bapak nah da pingsan harita keneh Allahu Akbar. tah kitu urang mah cerita hayang asup ka surga ladang harta bana sodako nu sodako 1 juta menek kesalahan mereka pingsan mata pantes duhul bidukna duhul jannati biduhulihi asup ka surga teh urang mah wasilah nu paling deukeut melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawi mudah-mudahan ngalangkungan peringatan Maulid Nabi diajar netrakeun mika cinta mika habah ka Kangjeng Rasul hiji mubarokatan dibarokahkeun nu kadua kasih sayang Allah nu kadua Allah masing diraksa dijaga ku Allah nu katilu kasih sayang Allah masing ditimpakeun diteteskeun ka pribadi urang masing-masing terutama pasangan suami istri apalagi yang jomblo mudah-mudahan masing datang calon-calon pendamping anu sangat mencintai bukan karena ketampanan Anda bukan karena rupa Anda tapi karena agama Anda amin katilu mudah-mudahan dana sing dituduhkeun kana kasayang amin ya Allah ya rabbal alamin ibu hadirin rahimakumullah sakali di pengorbanan lain pengorbanan nu sia-sia lain pengorbanan nu cuma-cuma tapi pengorbanan nu sangat istimewa bakal dihargaan ku Allah hiji kahadean bakal dibales ku Allah teh 10 kahadean pada uningannya sadayana hadisna kalau diungkeun dina buku 5 man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamat sahaja lama anu ngagungkeun kana sasih diperakeunana kami saur baginda Rasul maka hak keur anjeunna nginginkeun syafaat nah nu disebutkeun syafaat bahkan teh cukup urang maulidna ngorbankeun harta bana da sidik mati saterselenggara lamun teu aya dukungan di sararea kana duit itu sahaja mengorbankan cek dina eta hadisna sadirham mun ajis urang ngalah 100.000 bae kitunya maka pakaan nama anfaq jabalan minal dhahab fisabilillah ku Allah bakal dibalas sarua jeung jalma nyodakokeun emas bari dipoto sok tos sok pilih dipoto di sanesna naon deui Pak simkuring pame dipoto di mana-mana sok liren heula di komar margi upami teu liren heula bujeng-bujeng anu dipotona bujeng-bujeng nu moto nasim kuring nu dipotona alim hasil ningalina teh sabab upami teu liren heula mah hiji nalika keur cawa nu hiji keur bolotot hiji keur ngambogeng mata sok liren heula itu bari dipoto di moal geus nah ketika jalma nyodakokeun 100.000 sarua keun ngadokakeun emas sagede gunung Uhud urang dieu geus aya can nyodakokeun emas sagede gunung Uhud can sakalikeun keur ngayun oge gini kudu jeung kadahna mah teras dicukuran eta orok teh rambutna teh da tara beres kitu nya saena guru harus sadayana supaya micin eta rambut teh canak dina rahimna supaya teh tumbuh deui kumaha eta rambut tong dipiceun rambut teh dicanak atau kemas di gram saberatna eta rambut tuluy dipeserkeun saberatna rambut kana emas lamun 2 gram berarti 2 gram sodakokeun teh kajengan kuduna mah ari urang mah tara rajin sok make emas oge ge nya sama teuing teu aya teu gaduh rambut kata tangga kadulur dulu teu gaduh nyieum kata tangga pat badak geuning emas teh dina kemang dina cai kemang aya sugan rek dipasikeun kanu ngagunting ngareng doakeun da sidik nu batur meunang nyieum tah sekalipun urang mah gaduh tuluy emasna meunang tina beratna rambut da tara disodakokeun ieu mah 100.000 nyodakokeun sarua jeung nyodakokeun emas sagede gunung Uhud alhamdulillah nah silakan usaha make gede-gede Allah mah teu baheulu Allah mah teu korek Allah mah teu perhitungan beda jeung urang masuk perhitungan sok lamun dina hiji waktu tatangah hajat aya cekokom di aya cemumun aya ceedo aya cemimin aya cekokom di mana-mana ge aya ki eta cekokom hajat di mana hajat pasti cemumun cemimin ceodah ceedo pasti bakal nyambungan komo dulur mah ngabri nyambungan ka cekokom beres hajat cekokom giliran cemumun hajat pasti cekokom teh bakal bada jeung salaki
lain bapana pan kurang teh tos saja kamari teh cimumun jeung sanesna nyamungan ayeuna cimumun anu hajat kurang di meureun kudu nyamungan ya heueuh atuh kumaha carana tingali we gampang dina buku panyamungan aya pas dina buku panyamungan teh ditingali geuning bapak cimumun teh nyamungan ka urang teh 50.000 ayeuna urang kumaha gampang cenah leuwihan 5.000 tamating leuwihan urang begitu perhitungan Allah mah teu bahil ketika orang ada menghiji kasayan nyodakokeun ibu 100.000 sing yakin demi terselenggara ngawujudkeun cinta ka Kangjeng Rasul walaupun 100.000 walaupun 50.000 Allah bakal dihargaan sarua jeung nyodakokeun masa gede gunung hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah sabab Rasul mulia luar biasa kan tetapi mual orang rasa cinta lamun orang terkenal makan ayat pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak kenal makanya orang kenali cara na orang nimbulkan mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duriyah silsilah sebab Rasulullah makhluk paling mulia makhluk paling istimewa dina hiji waktu nuju baginda Rasul alif kene ibundana Siti Aminah nyarios kanu janten putrana yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa ya Muhammad hai anakku tercinta kullu hayyin yamut setiap anu hirup bakal maut kullu jadidin yabla setiap nu anyar bakal rusak al-ana lahikun nirobi emma ayana badai muih kajati mulang ka asal ngan tetapi emak tegeung Kangjeng hariwang sabab nama emak wabaki ismi bakal nyongcolang dikenang sampai akhir zaman gitu saur Kangjeng Rasul naon ini sabab pasatrakunu adiman sabab emak ngagaduhan putra anu sae akhlakna agung jasa bakal dikenal tegeung Kangjeng hariwang saur Sayyidah Siti Aminah ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok urang buktoskeun dimimiti sepuh bikakeun budak SD bahkan budak PAUD terang namina Kangjeng Rasul saha lahirna dinten naon ramana saha kaping sabaraha bulan naon ibuna saha kakena saha ramana saha pasti bakal terang urang buktoskeun presiden urang nu ngajabat ayeuna 2 periode saha saat Komar Pak Jokowi Pak Komar terang ke Pak Jokowi lahirna poe naon munteuh tunggu salat kitu terang tanggal sabaraha bulan naon bojona saha kantenan bapana saha komo deui indungna saha walaupun kacida akhirna komo mamang nasor tapi baginda Rasul maka pantes saur sanggama Sayyidah Siti Aminah kullu hayyin mayyitun setiap nu hidup bakal maut wa kullu jadidin yaba setiap nu anyar bakal rusak al-ana lahikun lilabi ayeuna emma bade mulih kajati mulang kasa tetapi emma tegeung Kangjeng hariwang wa baki ismi sabab nami emma bakal nyongcolang dikenang sampai akhir zaman nang sabab pasartakunu adi mangkaduhan putra nu agung akhlakna kageung jasana Kangjeng Rasul teh lungguh tapi ampuh sok kurang kenali duriah Kangjeng Rasul kurang nadongkeun dia kupul udah dengkeun ayat hadirin rahimakumullah leres Bu agung nasar mulyana baginda Rasul teh sehingga kenepa kanu janten Ibu Rama benten sareng urang sahing mulyana baginda Rasul wafat anjeuna beberapa tahun ribu tahun ratus kapengker dugi ka ayeuna tetap selalu diha saha cenah Bu Kangjeng Rasul teh namina teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nami ramana teh walaratu neng kamarana ieu teh
Naum. Araya gitu. Neng santri nu tiasa kepayun. Ramana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta Sayyid Abdul Oh. ibuna Siti Abina. garwana Siti Khadijah murang kalih anu dipika memetna Sayyidatuna Pati Ma. pamana saha Bapak Talib. Abu To eyangna saha cenah Ibu eyangna Kangjeng Nabi teh Abdul Talib. Cobi Abdul Muthalib putra saha Abdul Muthalib putra naha Hasim sanes Hasem Jadi gulaan. Abdul Muthalib eyangna Kangjeng Nabi teh putrana Hasim Hasim putra Abdi mana putra Kusoi putra Kilab putra Muroh putra Ka'ab putra Luai putra saha Golib putra Pihir putra Kapayun Jang Ya. Oh, di pasihan kamu jajan. Murang kali nu tiasa kepayun. Jogja, malah jogir, etek. Pihir putra Wihande Pihir putra saha cenah Malik putra Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrika putra Ilyas putra Mudor putra Nijar putra cariosna hoyong kaangkeun ku Kangjeng Rasul cenah. Namanya teh naon cenah Bu? Dugi kana naon? Mudor putra Nijar putra Ma'ad putra Adnan tah ti Adnan dugi ka Adama urang teu kedah nguningakeun teu wajib nguningakeun geuning Bu murang kali pungkur mah meni sok raoseun di masjid teh ngaharinghing ngahaleang ngahariring tah eta Bu ngahariring sanes ngahinghing ngahinghing manyungkeun acis teu dipasihan aya si amang es krim eta ngahinghing ngahariring di masjid teh meni raoseun ka kupingna teh naon cenah anu dihariringkeun teh nadom nasab ruhendayan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi Bu kumaha urang sasarengan nadom pan biasana geuning ibu-ibu masa bada di madrasah sarta acana di kawitan pangawasan sok dihaleuangkeun heula eta nadom teh hayu geura sasarengan sarengannya Bu wajib ka jalma Islamna Bu engal sarengan kuning arundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hasim putra Abdi Manaf putra Kusoi putrana Kilab putrana Muroh putrana Ka'ab putrana Lu'ay Ka'ab putrana Lu'ay putrana Golib
putrana Pihir, Pihir putrana Malik, Malik putrana Nador, Malik putrana Nogor, Nador putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putrana Ilyas, Mudrikah putrana Ilyas, Ilyas putrana Mudar, Mudar putrana Nijar, Nijar putrana Ma'ad, Ma'ad putrana Adnan, Ma'ad putrana wajib dugi kanan haram ningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sebab taya jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Wajib cenah geuning ibu nguningakeunana kumaha tuh kedah dihafalkeun Anak baca apa? terutami kedah diajarkeun ka murang kalihurang rundayan sareng nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang terang kana rundayanana kana nasabna urang diangkeun selaku umat. Nah, Sok pinglay dinten enjing mabu petel urang kalih teh wartosan saha ketuh nami Kangjeng Nabi. Sambil ibu ngapalkeun ayo ge sami terang-terang. Terus urang kalih teh geuningan hek nadongkeun atuh ibu teh sateuacan kulem teh bari mepene urang kalih teh haleungkeun teu aya lepatna ibu. Kapungkur nyata saur abdi oge tahun 80-an waktos abdi nuju alit panginten meni sok raeng di masjid palih kulon ngong urang kalih teh ngadadongkeun adoman nu nembe meni karaoseun ka kupingna teh ngong deui ti masjid nu palih wetan marurang kalih teh nyebatan asma-asmana Allah name geuning ka kuping Masya Allah marurang kalih indah ka kupingna ge Bu nyebatan asma-asma Allah cobi ari asma Allah teh naon cenah Bu disebatna teh asmaul dupi asmaul husna aya sabaraha hiji jumlahna cenah Pak tong ka ibu-ibu wae Bapak 80 cobi jang enggak sahan biasa enggak kapayun urang etang ngapalkeun sareng ibu enggak kasihan acis ya enggak kamu jajan cilok isin-isin sing kabita Bu saur katerangan sing saha jalma anu katalar 88 asmaul husna mangka dicawiskeun kanggo anjeunna hoyong ka surga kantun apalkeun talar asmaul percanten ku kitu ka ibu-ibu di dieu mah palalinter pasti nage tos hafal sadayana oge minimalnya Bu tiap dinten teh atanapi tiap badan tepan teh saupami urang teu acan katalar awas bae eta asmaul husna margi nya kitu saur tadi ge kateranganana piraku urang teu kabita cobi geura Bu si Ujang ka mana Jang dia enggak nya wios saterangna enggak Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang natu asmaul husna malah mandar. Urang penging rahmat sinareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Sarangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya
ya Ghafar ya Qahar ya ya naon namanya teh ya Qahar ya Wahab ya Razak ya Fatah ya Alim sareng atuh Bu ya Mubin ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudhir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Wais ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mudi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Majid ya Wajid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya ya Awwal ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Barru ya Tawwabu ya Mutankimu ya Afu ya Ra'uf ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Muni ya Mani'u ya Udhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Badai ditawar Ibu. Saur tadi ngong di Masjid Kalih Wetan urang kalih eta rae ngaoskeun Asmaul Husna. Ngong deui di Masjid Kalih mana? Nya atuh Kalih Kulon cenah teh. Ngong deui urang kalih teh di Masjid Kalih Kulon. Naon cenah ayeuna mah? Murang kalih teh nyebatan sifat-sifatna Allah. Terang Ibu sifatna Allah. Bu, ayah, buaya. Sifatna Allah teh aya sabaraha hiji? Sifatna kasep, sanes asmana ayeuna mah. Sifatna Allah teh aya 20. Muhalna sabaraha hiji cenah? Muhalna 20. Anu jaizna jumlah 40. Sifat anu wajib di Rasul aya. Anu muhalna aya. Anu wenangna tah eta teh sifat-sifat kedauninga eta teh Ibu. Upami urang selaku jalmi anu beriman nadomkeun ku urang kalih teh ti masjid anu paling mana tadi teh cenah paling kulon. Kumaha nadomna cenah nadom sifat Allah anu 20 teh?
Sareng. Ari ako idul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing anjaan mun ngaku jal beriman 20 sifatna wajib aya di Allah 20 halna nu jadi sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambih deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna jadi 40 hiji tambah salapan berarti jumlah 5 pek sebutan wujud ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman ayat hebelanggang beda jeung kabeh nu anyar jumenang kalawan datna hiji Allah dina datna hiji nan sifatna hiji pada melanana kersa uninga Allah entos we Bu da diteraskeun mah dugi ka atos bilih dugi ka subuh teraskeun ya teh Bu wios tunu wios dugi ka subuh nah turang lajengkeun deui mah pun raka hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah sakumaha dicarioskeun tadi fadilah-fadilahna urang mengenal asma Allah, mengenal dzurriyyah Rasulullah, mengenal silsilah Rasul salianti wasilah urang supaya nambah mikahabah ka Kangjeng Rasul. Oge fadilah-fadilah urang ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi anu sakitu ageungna anu sakitu hebatna ketika ku urang tiasa kapemilih ngan eta sadayana kautamaan fadilah kuncina urang kedah percaya kedah naon percaya artina iman sebab ketika urang bade ngalakukeun sesuatu itu diawali dengan percaya laras Bu ibu kersa ditikah ku caroge nu janten suami ibu ayeuna awal-awal nama adalah ladang percaya da teu percaya mah moal kersa sanajan kasep sanajan beunghar tapi tidak tertanam rasa percaya moal kersa. Bahkan ketika ayeuna harmonis terjalin hubungan rumah tangga itu adalah adanya saling kepercayaan leres. Dalam teu saling muncul hilang saling kepercayaan maka timbul terjadi percikan-percikan keretakan di rumah tangga.
makana salian di modal supaya kersa ngalaksanakeun percaya iman teh adalah jadi masa depan dalam suatu hubungan atau masa depan terutamina urang hirup dunia menuju akhirat. Kan ari ku ulama anu makrifat masuk diuniakeun bahkan ku guru-guru urang sani dina pura umumna man qala akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah sahaja mau akhir hayatna dengan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminan adalah surga Allah. Makanya jadi masa depan iman teh tong hargaan urusan akhirat urusan dunia iman teh hiji jadi motivasi kersa ngalaksanakeun nu kadua jadi masa depan dina kehidupan. Da ibu sakali deui ibu rumah tangga masih runtut raut teh kusabab adana terjalin saling kepercayaan. Dalam terjalin kepercayaan masuk hayang papisah leres leukeun weh da saha anu nikmat saha anu ridho saha anu ngeunah ningali kolot ka anak rumah tanggana mulai terjadi pacekcokan leukeun weh indungna nanya atanapi bapana neng kunaon neng teh mah hayang papisah jeung salaki jawabanna cek si neng teh nyata mah bapak abdi mah geus teu percaya ka salaki teh pan geus teu percaya heuh teu percaya naon neng ngeta cenah kalak diberi modal itu usaha lain kalah usaha kalah der dipake ngusuk aya tukang ngusuk di dieu aya tong ngaku kita kacingali tukang ngusuk mah pananganna teh panjang sabelah pasti da sok nikal jujur kieu lain simpuring ngewa ka tukang ngusuk da simpuring ge osok ngan ulah teh ngusuk nepi ka jul kewajiban anak jajan teu gaduh pamajikan yang risiko teu katutukan hayu we ngusuk ari ngusuk jadi mata pencaharian komo matak jadi sabab nganapakahan anak pamajikan mah heuh pakan dongkap ka Cibinong geus hayang jampe nama supaya panggil ngusuk kusim kuring di pasihan ngan asal ulah poho nepikan kewajiban komo ninggalkeun waktu sholat PHP lain ngewa ka tukang ngusuk makana cek si neng teh abdi mah cenah mamah bapak lain teu percaya ka salaki tadi sedikit dibere modal kalah deur dipake ngusuk makana percaya teh kudu ditanamkeun keimanan teh kudu dikuatkeun. Dina hadis nusanis makanjang Rasul nyarioskeun jaddu imanakum hei kuatkeun anjeun iman anjeun. Qalu naros para sahabat teh pan kaget ya Rasul kumaha cara nguatkeun iman teh pan iman mati Allah. Da sakalipun ditanggal komplit ayat toko bahkan toko teh namina lupa iman ditulisan toko Pak Iman da teu ngajualan iman. Sukan cenah lamun ngapa iman toko iman ngajual iman rek meuli we sajuta tahun pilaput teu mahikeun tapi ka sore da teu aya komo nu beunghar loba artisna sugan 100 juta tahun nepi ka maot da teu aya. Makana kaget kumaha ya Rasulullah kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah kumaha cara nguatkeun iman teh qala ngawal Kanjeng Rasul bi kasrati qauli la ilaha illallah seueurkeun dawangkeun ucapan kalimatut thayyibah kalimatun nasri isbat kalimatun miftahul jannah 12 sesebutan kalimah la ilallah nyaeta la ilaha illallah sing kuring regreg urang dieu mah ahli la ilallah ahli ibadah katingali ibu-ibuna solehah hasil ieu didikan kasepuhan hasil didikan para kiai setempat alhamdulillah katawisna teh ayeuna mangarangi cinung katingali teh solehah alhamdulillah ayeuna mah aya di kabumi mah duka omong utara biasa ditiung mapan alasan hareup alara bayeung biasa nepi ka imah cuh jalungkeun teuing ka mananjang sana teh aya pas jalungkeun aya nu assalamualaikum yang kana teh ajengan era kana bajengan oh aya ajengan ieu nganyang era teh ditiung pas jangan ting di mananjang sana tapi kalau aya di gigireun pas gigireun teh mun kalau salakina orolo we utah tara biasa teh arara teu hareudang tapi alhamdulillah yakin urang ieu mah ahli ilmu
ahli amal, ahli pengajian, ahli mingonan. Alhamdulillah ku caket mandi di mantang murang kali lagi dilebetkeun ka aliyah kasanawiah 50% agama 50% umum sanajan kedua ngaos oge insyaallah dididik simkuring kapungkur kersana kasepuhan pandang ketimpuring kealaman Bu nuju di sanawiah sakedap teh satahun-tahun acan ngalih ka dunia teras ngalih ka dieu ka aliyah mandi dia kapungkur mah ya Allah sakola teh salit aya nama Mekah simkuring can kantos ka mun ka aliyah katomo alhamdulillah aya nama syukur gitu nya ieu pandang teh sanes ustad kesempatan oge anjeunna teh ahli terang dina bab-bab agama makana wal kasih kita masyarakat ini pangna aya aliyah ge insyaallah di teh ahli ibadah ahli surga Allah Subhanahu wa taala amin. Jadi sakali deui yakin nu pertama adalah iman. Ngan iman teh ulah cuma hanyalah kadar cuman ngiman unggul ngaku percaya unggul. Maka di ayat Quran eta ittaqullah dilajengkeun kudu takwa hartina buktikeun. Datang hari ini jeung Allah, urang jeung pasangan suami istri tadina papacangan kabogoh memeh terjalin suami istri akan petikan sah menurut dua saksi. Hayu rayuan goma neng aku I love you lupi I love lopan cek pertama awe teh kang abdi mah teu kuku rayuan goma lu putuh tipi akang teh sah jeung dua saksi. Omo hayo bogoh-bogohan ayo barang bereh tepret cek awe teh bohong. Ngomong ka Allah butuh dengan pembuktian. Makana Allah Rasulullah SAW ngandikakeun dina ayat sanes mah ittaqullah haqqa tuqatih dipaing para sahabat nyarioskeun weh para sahabat anjeun teh kudu takwa sanya-nyana paceurik pakemar sahabat Abu Bakar Sayyidina Amir Qomo Sayyidina Ali karamallahu wajhu ya Rasulullah saha atuh tiasa taat nu tiasa takwa sanya-nyana salian disalira pan sarena sahabat teh mantan bungkul mantan Sayyidina Umar pameh gelar Amirul Mukminin lamun aya kakeuheuh teh ka hiji jama diudak ngarasakeun nyumput can katinggali mah tuluy beri tumuan kapungkur nama tapi terus datang hidayah di Allah Subhanahu wa taala iman ka Kangjeng Rasul percaya ka Kangjeng Rasul percaya ka Allah jadi pangkatna salih tu sahabat Amirul Mukminin makana ceurik dicarioskeun ku baginda Rasul haqqatu qati kudu takwa aranjeun anu sanya-nyana makana ditasisor Kangjeng Rasul mastatatum sakamampuan samampuna ngan samampuna teh punten Bu sanes Pak sanes samampuan teh sasesana urut-urut jeung ngopi sasesana urut barang gawe sanes tapi kudu maksakeun da kana ngaos kana minggonan teh pan hogah leres makana engkin di akhir ujung acara sungkuring rek ngajajakeun supaya kompak berjamaah budak soleh-solehah budak pinter rajin kana pengajian bapak-bapak rajin kana berjamaah bapak-bapak rajin kana mingguan siap mungkin akhir acara akhir pengunjung pembicaraan ulang ijazah sana ketika di ijazah dibaca kusana singkuring yakin ngajamin bakal kompak nu tadina bapak caroge ibu kedua kana mingguan ketika ibu ngadawangkeun doa ieu dijamin ku singkuring bapak-bapak ketika ningalkeun sakali mingguan teh bakal ngarasakeun dosa moal wani ningalkeun putra bapak putra ibu ketika bapak ibu ngadawangkeun doa engke nu dijajakeun ku singkuring yakin eta budak bakal kersa kana pangaosan moal talangke hararese siap engke urang ijazah siap kan samemehna urang jelaskeun urang rumpungkeun kana pangaosan teh sararea ge horeang weka kana mingguan teh horeang weka ngan kudu maksakeun nu dipakena ilmu polisi nah kumaha ilmu polisi pamijana ilmu polisi mah hiji ilmu polisi mah kudu dipaksa sanajan dipaksa teh ibu merasa terpaksa lambat laun bakal merasa terbiasa cara contoh jalma tara biasa make helm lewat ke kantor polisi sanajan tengah penting pan prit jeung polisi teh kang de helm kalah nema si atuh da pak polisi tadi penting pucuk pak polisi teh nasihat teh masihna tengah penting eta aspal hipu sarua aspal tengah penting rek dibeurang ge teuas lamun maneh lawuh mah tah nu cilak ka maneh-maneh keneh da geus aturan kapaksa milarian helm da tadina tara biasa make helm atau helm teu teganuh di bumi teh aya ke helm geus eueuh busaan teh di parking ngamalian kebo baheula mah
dengan dipakai eta helm karena motor tarik teuing mau motor kerbak amin goyang ka tukang direm di kareupkeun ngahalangan ka hareup akhirna teu bisa cicing kumaha carana bisa supaya bisa cicing eta helm diganyel ku samping helmna teh ka kare cicing teh diganjel ku samping eta urang make helm teh ceuk polisi kudu make helm dipaksa ka mana-mana kudu make helm kapaksa ieu ka mana-mana kudu make sanajan dipaksa dirasa-rasa geuning teu make helm teh teu make helm teh geunah justru lamun teu make helm teh bari deuk babari asup angin tuh mimitina mah dipaksa merasa terpaksa ka mana-mana kudu make helm nu kadua contohna urang maksakeun kana mingguan maksakeun kana berjamaah maksakeun kana ibadah urang carana contohna murang kali punya murang kali nu alit ci eta budak ketika tuangna babari hese ya bojo simkuring punten Pak simkuring ceramah kalau saya dipaling Bapak Ibu teh lain sosis kita dibikinkan sanes da tadi ge cenah bari 2 bari 3 ge mangga ngan diwungmah sok harewos hiji cenah syarat teh beli bade milarian teh mah kudu leuwih leugeris di abdi mangga simkuring aji ceuk gampang nulis loba kudu leuwih pinter ke abdi loba aya pan budak teh berbicara cerdas ngan terakhir tentu seungah mah di mana aa cenah gugah bobo wayahna eta terong kali sapotong waduh atuh si kuring teh moal bisa berfungsi kitu mati bener eta syarat nu terakhir teh mah bunga siap-siap leuwih geulis loba leuwih pinter eta bobo palinter budak teh baru terakhir eta tong nyalahkeun lamun kali sapotong innalillahi hadirin jamaah 50 eta murang kali ibu keur alit susah simkuring aduh urang kali teh nemeli 5 bojo nemeh hiji kana nemeh hiji eta murang kali nu tilu argeun nu pikeun alit dihuapan ku bojo da simkuring mah jengkel atuh ngahuapan da ibu mah da ibu-ibuan murang kali teh belaan ngademelang layangan ngademel kakapalan dina kertas digininya sok neng jangjang lamun murang kali ngaring istri teh mah neng sok tuang bari tingali layangan kakapalan belum ningali siung neng ieu kapalna murah belum begitu lami-lami belum biasa we beuki dahar we dahar teh eta beuki gede tangurang kana sok diolok diogok di kitu tah komo geus aki-aki mun aki komal ningang balik teh ka imah nyampak di imah teh oke so komo emang sanajan geus modern nya magic jar nya magic jar wadah keso tuh dituang biji dina bujur magic jar nah dugi ka bumi tadi komar oke jo justru amek-amekan akibat naon eta teh akibat geus biasa nuang sangu pada aki komar teu leutik mah hararese begitupun urang ibadah buka hoream hararese talangke ngan pada umumna jelema hoream talangke hararese eta teh teu aneh cek syekh atau ilah mah ta'allaku bi akhlaqi bahwa manusia ibadah hararese talangke hararese berjamaah hararese kadang-kadang nu berjamaah teh nu adan eta nu qomat eta nu imam eta makmum nu ngajajar teh sajadah kadang-kadang rajin aya nu berjamaah ge pemain lama pemain anyar majaran tapi alhamdulillah di dieu mah alhamdulillah para pemuda na karang taruna aktif simkuring sok sering ngalangkung di masjid TKM alhamdulillah make aya acara kuliah subuh nu daina alhamdulillah rerencangan termasuk guru-guru simkuring secara digilir di rolling ketika tadarusan ba'da salat tarawih kompak alhamdulillah ibu-ibu sorena alhamdulillah enjingna alhamdulillah tadarusan tausna di dieu mah alhamdulillah tos rikreh jeung ngeureun istiqomah kana ibadah alhamdulillah tapi di daerah sanes lamban masyaallah ba'diyah geus lapur berjamaah geus lapur di dieu mah alhamdulillah ngan ketika ibadah Quran hararese awak Quran diajak berjamaah hararese diajak mingguan hararese teu aneh ta'allaku nu kahiji manusia bi akhlaqil bahaim sebab nu kahiji jelema sok kaeunteupan ku akhlak sato nah umah akhlak sato sok loba mentingkeun eusi peucit ngalalengkeun kana kewajiban cara contoh di dieu aya doma lain bade nyuhunkeun di aya doma teh kan sing ngarti bidah jeung daging doma nu sudah kudu dibungkus tadi hiji waktu doma di kanang aya nu ngaliwat bae urang mana
cek nu ngaliwat teh asongkeun weh panangan katuh emas 2 on panangan kenca jukut sakepe kira-kira nu dicanak kudu mah jukut sakepe atau emas 2 on jukut anu kitu teh dasar doma teu ngarti di sakola teu apal matematika mun cek urang mah canak emas 2 on 2 on teh berarti 200 gram tomaha teh sagrana 100.000 berarti 20 juta 20 juta ya 20 juta pun terpate tangetang da sungguh can kantos ngetang ya emot tangke namanya mun cek urang macanak emas 2 on kali 100.000 berarti 200 juta pikeun kadudungan kanu boga ngabogaan eta mah he dudungan kami ieu boga duit tadi nuli boga duit ladang emas tadi aya nu liwat ku kami lain dicopot-copot sakebeut tadi dicopot emas 2 on alias 2 gram dibelikeun dijual ka toko ayeuna boga di 20 juta tah ieu keur maneh pangomenkeun kanan sesana panengankeun cuput anu ngeunah-ngeunah piraku teu mah hisa tahuneun dasar doma dicopot baik emas kalaka jukut sakepe teh mata goreng-goreng acan keur sorangan oge tah eta teh akurkeun kana kalakuan urang lamun urang teh minangkana teh leukeun digigit imah teh ngadamel balong dicobakeun ngan aya solokan panen musim hujan ngan urang teh soleh memeh salat teh sok numuan waktu salat inti darus salat teh geus siap-siap bebersih keur musim hujan ayo proyek teh hujan caah teh di mana caahna teh bodak kana solokan teh teu nampung limpas kana balong urang tuluy balong teh teu kuatkeun galanganna debrah kira-kira urang tap kana payung mulikeun salat berjamaah lohor atawa tap kana pacul nu kitu teh dasar doma heuh cenah kang lebar lauk anyar di pelakan matak naon atuh urang teh husnureun ka Allah cek Allah teh Jibril turun ku kamu bumi aya hamba aing teu tolih kana harta banana leuwih mentingkeun yang hareup ka aing isin ieu makhluk aing hamba aing leuwih pentingkeun nya hareup ka aing daripada kana mentingkeun harta banana jagaan usia ulah cenah palit laukna keun wae cairna mah palit oge tabungan lalawora galanganana loncer gimana galanganana geus diomenke ku aing dikirim deui cairna lewat hujan tak kitu matakna urang husnudon opung imak rapat penting opung imak pun kergawe pagawean para mual kewajiban orang dilalawara matak yuk orang penting yuk ulah cara tadi cara doma nuka dua jelema teh sok tangke hararese karena ibadah sabab ta'an laku bi ahlaki syaiton jelema teh sok kaeunteupan ku ahlak setan setan teh naon ujub ria jeung takabur sombong lah tong sifat sombong matak cilaka setan gepan paul kagung rumah lain setan diantaus nanti sifat tadi acacil tukang ahli ibadah tuli langit kahiji gayung gelar kayu kadua katu kapatan katujuh 1000 tahun tindak 7 lapis langit salapis langit ibadah 1000 tahun ngenglar dina akhir waktu saatus Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakeun selama 40 tahun tuluy diasupkeun ruh kana jasad culak ciluk Nabi Adam teh pas ningali pas culak ciluk teh meureun aya cai tuluy diinum Nabi Adam teh dah haus bangga raos tos eta Nabi Adam dihirupan dijikeun diasupkeun ruh kana jasad eta ajaja teh piwanta di ngahormat sujud ka Nabi Adam alaihissalam kumaha cek iblis aba wastakbara ngarasakeun takabur imaton takabur Pak gengsian dina rumah tangga menggawe sidik pagawean hararese pagawean anu ripuh balik gaji nasanajan sederhana tapi mata ngajadikeun wasilah ngadapakan da emung gengsian masuk cilaka kula pasorangan mode contoh kok preman pilu ku tato awak na tepat bau tato heuh preman tumpak motor RX King gengsi mung laun tarik ngana preman gengsian ketinggalan batur teh nyiap teh pan oboh siap wah bukit tariknya mungkin lah preman gengsi ku tarik teuing eta preman dina belokan takor awet nabrak tanggal kalapa motor rajet untuk merolok sirah bocok darah keluar docucet keluarga ditulungan mah wow tong kitu kita lengos ditulungan da jelema tak ciri aki-aki mah tak telengos ditulungan keluarga dasar preman gengsi baru tepok katanya aja dong ieu lain urusan sia ieu mah urusan aing jeung tanggal kalapati baheula ku aing diincer karek beunang ayeuna pugu
cilaka mung ditulungan akhirnya modal weh ditagih. Innalillahi. Akhirnya teh gengsi komo takabur. Maka yuk urang kembalikan, urang paksakeun kana mingguan, urang paksakeun kana berjamaah teh. Maka ketika urang di kararedu masih kena can kompak, meureun can aya nu maksa. Ketika can aya nu maksa kudu maksakeun nu dipakana ilmu polisi, kudu maksakeun sanajan timula merasa terpaksa. Lambat laun teu make helm ge geuning geungeunna, justru teu make helm teh asa bawari asup angin meuning di helm. Kitu oge kana ibadah, kana berjamaah, kana mingguan. Ngan resiko tarkul adat al-adawah ninggalkeun kabiasaan koreng kana saya sok timbul picarieuteun cara tadi ibu tara mingguan kali mangsa leunang taufik hidayah ti Allah duka nguping kawaosan dina maulidan duka ningali bener rumah 80 nama urang teh kieu lamun ningali nu beunghar ceuk nu pake teh cacak-cacak loba urusan itu jeung ieu teu ngalalaikeun teu ninggalkeun kana kewajiban. Nah ari aing teu loba urusan menikah hararese rek kana berjamaah kana mingguan teh era asana teh lamun ningali anu getol mingguan goto berjamaah teh jelema balangsak jelema biasa ceuk nu beunghar teh cacak-cacak hirup serba kakurangan. Nah ari aing ka Allah segala dianteur menikah hararese kana ibadah teh era timuna pas ningali teh nu kolot kana ibadah teh cacak-cacak geus kolot maksakeun ngarampelan-belan itu kana salat berjamaah kana mingguan. Nah aing jag-jag baringkas menikah teu dae kana mingguan kana berjamaah da umur mah teu nyaho. Ari pas ningali teh nu ora cacak-cacak ora keneh daek berjamaah daek mingguan. Ari aing geus kakolotan kieu meunang teu mikir-mikir. Era timuna teh gitu. Ningang teh anu bodoh cacak-cacak nu bodoh daek mingguan daek berjamaah. Nah ari aing nu ngarti menang teh daek mingguan teh berjamaah ningali teh ajengan nu ngarti cacak-cacak ajengan getol ibadahna nyaho ilmuna masih kan daek mingguan daek berjamaah. Nah ari aing heureut pangseup pusat bahan nyaho ge kana katarangan henteu menang teh daek mingguan acan. Nah aing teh rek jadi jelema naon tah kuruna mah kitu urang teh maksakeun. Saat kurang percaya dulu dibuktikan dengan pelaksanaan MHP sautina ayat Al-Quran dan eta wang tangdur nafsum ma qaddamat lighad pek tingali diri pribadi anjeun masing-masing bulan maulid ayeuna kudu leuwih alus liqaddin buat peke bulan mulut atau hari-hari nu bakal datang. Makana saat peringatan ieu yuk urang jadikan momen kesempatan urang lebih baik berkah nah hiji mubarakatan nu kada wikoyatan nu kada lutfiah nu apa dilalatun akhir ku Allah dituduhkeun kana kasayan urang tingkatkeun matak tina wang tanggul teh muncul tilu pernyataan. Satu urang percaya tuluy aya realisasi tina eta kepercayaan urang maka jaga anu tilu perkara teh hiji urang kudu bisa neuteup ka hareup visioner hayang kumaha. Nu kadua nyawang ka tukang baheula kumaha histori. Nu katilu beunta ka poe ayeuna realiti kenyataan keur kumaha. Nu tilu ieu teh kudu saimbang. Ulah teu saimbang. Histori urang baheula kumaha supaya urang bisa asup ka jelema syukuran jeung terima kasih. Tulun beunta ka poe ayeuna supaya urang aya dina pergerakan hirup ulah aya dina lamunan. Tulun neuteup ka hareup urang supaya boga tujuan ulah hayo he nyawang ka tukang boho lama aki memeh dieuteuk kieu jeung aki komat teh udah aki komat deui dan nu panghareupna aki-aki bae gini budak ayeuna mah nah cenah teh sinang barang ka tanggang teh kudu numpak ojek numpak motor baheula mah aki leumpang gunung subang teh baheula mah cenah diluncatan ngan nepi cokoreng kod sasak Cibuni teh enang nyebrang jembatan baheula mah loncat ngan cokor di diklek gitu. Leuheung rekod balik di diklek oleh ngalaman. Iya budak ayeuna. Hayo aku payung putut kolot aing mah bonhar, kolot aing mah pinter, kolot aing boga pangkat jabat nganehna ngaji henteu sakolah henteu. Engke teh hirup bakali aya dina lamunan. Makana ketika ningali batur teh ulah ningali hasil, kudu ningali proses.
Lamun ningali hasil kena hasilna kuantitas kur dina lamunan sawangan hungkul udah ningali Pak Haji Dadang jeung Bung Karna ayeuna tingali prosesna maka ketika jalma ningali proses hasilna teh kualitas insyaallah bakal bisa nurutan anjeunna. Dari kusim kuring ditingali waktu pembukaan POM di mana itu teh? Patro. Di Patro ngobrol ke sana kemari ka itu ka dieu pas waktu zuhur teh Pak Ustaz cenah urang berjamaah duhur ieu si goreng teh nu beunghar mah sugan teh tara salat awal waktu tuluy qobliyah heula 4 rakaat ditelusuri pan baheulana mah lain beunghar cara ayeuna Pak Haji Dadang jeung teh nya Aki Komar boh teh hana pola makan milarian ti istrieun teh tong ti pasantren kudu ti uti pom kan deui alhamdulillah ti pom mah Alhamdulillah. ti pom mah sok ieu nya Pak siap dari nol ya jadi siap tina nol gitu bae teh bensin nya kekehe rumah tangga mah kalos kusim kuring hayang jujur ka luhur ngajang sim kuring ka Haji Dapet atuh beunina teh Pak Haji Dudang raina jam 11:30 teh Pak tos siap-siap padahal sibuk sekalipun sibuk ngaladangan awal waktu selalu berjamaah Pak Haji Dapet almarhum sugan teh beunghar mah senang-senang reha sing horeng tahajudna 12 rakaat duhana 12 rakaat pantes duruk cupu paingan beunghar dititipan harta bana da ibadahna ge getol luar biasa urang mah kudu cupu hirup-hirup pangsep pungsat bahan duha tara tahajud lapur berjamaah di lalaworakeun mingguannya kitu kene secara urusan dunia rek merang urut bantuan barcode belaan geuring sok sisirikan namanya panas cenah RT deng kopi cenah hayu kadurna fotokopi di KTP KTP di fotokopi kakak di fotokopi BBM naik mah ngerasa sareh aing kabagian eta kene padahal ibu ketika orang kabagian bantuan teh punten eta teh sanes kebijakan RT sanes kebijakan kepala desa da didaftarkeun sadayana ngan milik jeung rezeki urang teu dugi ka eta syukur yang ada ketika nu kenging bantuan alhamdulillah nu teu kabagian ulah uluh Allah udah cenah bensin mahalkeun bae mahal ge asal aya jang meserna beas ke maafkeun bae aing masih keneh bisa direter jeung di kilo mun kitu meuli beas di siki urang teh bingung meuli beas sareter rek sabaraha jamun eta ngadaguan meuli beas di siki ditu ari masih dileter di kilo mah keun bae asal aya jang meserna Amin. anasina kakak di fotokopi KTP di fotokopi syukuri yang ada anu kabagan alhamdulillah nu teu kabagan ulah uluh Allah kembali milik rezeki mah adalah di Allah nu penting sehat cager bager alhamdulillah tiasa ibadah itu jadi orang kembali ke tadi sing horeng teh urang urusan dunia ya kudu dicumponan anu beran poho capek itu ya urusan hayang terjadi pan keluar teh barkot bantuan ari urusan akhirat dibejaan ku salaki teh Pak eta teh adan gara berjamaah sia teh nyaho baheula ge eta mah adan kalah kitu mah teh pangeus komat nyaho komat Pak geus jam 1 aya keneh waktu 2 jam deui ka salat zuhur mah kumaha lamun mau panggening padilahna man sholat salawatil khamsi saja man sholat 5 waktu ma'ajamati sarta diberjamaahkeun beri awal waktu maka ku Allah bakal diberi 5 keuntungan di antara 5 keuntungan nu kahiji la yusibuhu faqrun fi dunya ma diberi kapakiran di alam dunia heureut pangsat bahan teh yuk urang kembalikeun urang getolkeun sholat awal waktu beri berjamaah bahkan tidak kalah penting padilah kerjaman dalam sholat berjamaah beri awal waktu bakal maut nah dina kayaan nyanak iman jeung Islam dina kayaan maut husnul khotimah hiji mali mereka pakiran nu kali mana maut bakal maut iman Islam jeung ihsan alias maut husnul khotimah cing kalita eta mata kudu yakin wa ta'tu nafsum ma qaddamat liqad kudu teu kaharep supaya boga tujuan hayang kumaha benyawang katukang baheula kumaha histori tuluy bentak ka poe ayeuna keur kumaha tina tilu pernyataan ieu
muncul genep pertanyaan tayang eta teu dina kahidupan berbagai permasalahan apapun anu tertimpa ka diri urang bakal tiasa bereskeun eta masalah ku urang sendiri lamun urang terang jeung jawabanna secara tepat jeung maksimal matak imak kada katalar mana nu genep teh hiji urang teh saha hiji urang teh saha nu kahiji urang teh nu kadua urang teh di mana nu kadua urang teh di mana nu katilu urang teh nuju di mana nu katilu nuju di sok beri ngapakeun nu kaopat urang teh bade ka mana nu kaopat bade nu kalima urang teh hayang kumaha nu kalima urang teh hayang kumaha nu kagenep urang teh kudu kumaha nu kagenep nu kahiji urang teh saha nu kadua eta mah di mana nu katilu nuju di mana nu kaopat bade ka mana nu kalima hoyong kumaha nu kagenep kedah kudu kumaha tai mah rute kahidupan maka ketika urang ditimpa permasalahan asa urang we nu diuji ku Allah teh sok jeruk-jeruk muka gelepnya abdi teh kudu kumaha sok kitu nya da salah selama cicing tina nu kagelep kudu kumaha kembali ke nu kahiji tanya urang teh saha kakarek kapena jawabanna ketika salaki ngan hayu he kurai heureuy ka awewe ulah waka kudu kumaha tanya ka diri pribadi urang ngan sebab ketika orang cicing nu kagenep kudu kumaha pasti jawaban teh kumaha sabar pan sok aya nu datang ka simkuring Kang Jin Abdi boga masalah pan emang dina hate sarua aing oge boga masalah ngeta Kang masalah abdi mah badak sarua masalah leuwih gede ngan teu diungkapkeun we Kang Abdi geus teu bisa mereskeun masalah sian boga masalah geus bisa mereskeun komo aing da memang kuduna ketika nanya ka urang teh ke batur pasti jawabanna teh sabar batur ka urang Kang abdi teh boga masalah kieu pasti jawabanna cek urang kumaha sabar bila kuningan amplop teh sarua boga masalah patema-tema sabar dan memang kuruna urang teh sabar ngan sabar teh satu kata mudah diucapkan tapi susah kanggo dilaksanakeun da ketika ini curhat ka Kang abdi boga masalah kieu sabar ya sabar Kang masalah abdi mah badag ge cing sabar ada tarik teh sabar mane teh sabar kita Kang abdi teh sia teh sabar atuh sabar kitu jawabna ke Kang anu kudu sabar teh abdi boga masalah apakah akang nu ngeungeun masalah abdi akang mah nu ngeungeun masalah abdi geus teh sabar sukat tak semua ka abdi nyarekan abdi boga masalah geus masih kene kuat nahan emosi berarti nu teu sabar teh akang berarti sabar teh mudah dikata tapi susah dilaksanakeun da moal kapenat kuduna tanya nu kahiji urang teh saha jeung narosna teh ulah ku batur nyeri hate ku batur sok ari sia saha nyeri hate batur ka urang kitu lu siapa kamu kerjaman bobogohan anak dirangkai berbagai kata mutiara supaya jatuh ke pelukan urang ngan lamun ningali pasangan hidup teh salah-salah mah eleh nu kasep nu geulis mah ngan kacek nu kasep nu geulis eleh ku beunghar mah nganu beunghar da geuning sugan teh nu beunghar bari kaset teh teu hampang leungeun matak aya paribasa awas jangan dibanting karena bukan lesti cenah teh pan si lesti dibanting ngeunya geuning teu ngeunahkeun hampang leungeun nu kaset teh ayeuna awas jangan dibanting karena barang antik lain barang antik awas jangan dibanting karena bukan lesti cenah itu geuning sugan teh nu beunghar nu kaset teh geunah kawin ka nu beunghar nu kaset teh ari hampang leungeun mah teu ngeunah maka ciptakan suasana kenyamanan antara kedua pasang sanajan hidup sederhana hidup katingali pawajikan salaki teu geulis teu kaset cara batur tapi timbul kenyamanan antara kedua bakal terjalin rumah tangga runtut tahu maka timbulkan jalan kenyamanan antara kedua pihak makana ketika orang hayang ngungkapun itu ya aya pasti jawabanana teh kumaha aris lu siapa komo ditamahan titah ngaca atuh saya teh ngaca jadi wah menjadi hati sangimu dijamin mah bisa sare dan nanyana ulah ku batur nanyana teh kudu ku urang
Nu kahiji sok saha? Ieu jawabanana teh nu genep bisa dijawab ku jawaban santai heureuy tapi pasti bari ngopi. Bisa dijawab ku jawaban secara mendalam makrifat mengenal diri pribadi ngan moal dijawab sadayana sabab waktosna moal kabujeng sabab simkuring kantos ngaos di Sukabumi ieu teh karek hiji oge teu kabujeng ku waktos 2 jam geus teu naroskeun ieu nya ngaos di Sukabumi ngan imah dijawab secara sederhana we hiji jawaban teh jawaban santai heureuy tapi pasti aya jawaban teh cika heureuy cika serius tapi heureuy lu jika serius tapi hari mah eta mah pagawean budak pok kerjaan bobogohan jika nu pakaian betul minyak segala disemprotkeun ieu segala ditaplokeun itu jeung ieu ningan teh amprok jeung kabogoh ari panggih teh teu dibekok-bekok acan tam kitu jika serius tapi heureuy tapi pagawean momok melem Jumat sok nah di kosang-sang acan pada man lampu tukar adian deui tanu kitu mah ciga heureuy tapi pasti makana jawabanna nu geuna teh sok urang taros heula ka simkuring urang waler nu kahiji saha kumaha pertanyaanna teh urang teh dijawab ku simkuring juhi jawab urang teh saha juhi naros ka simkuring nu kadua di mana di Cibinong nah nu katilu nuju di mana itu di mana teh Sukalaksana harapan mantangeun katilu tadi warung pasimpuli nu kaopat bade ka mana bade uih deui ka Cibinong komo jeung bojong mah bisa sumarimpang mah susah hurai heureuy uih di ka Cibinong tanu kaopat nu kalima hayang kumaha itu apa nu kalimah hayang nya hayang angkaribung sagala dibakal eta mah heureuy tapi pasti da ina teu disangakeun gitu nu kageuna mun hayang angkaribung heuh hirup dalam dunia urang hayang angkaribung ku amal soleh sedengkeun nu kageuna kakarek kudu kumaha kudu cing alus ngaji na cing kaharti jeung panitia jeung pada ngarti di kitu mun hayang angkaribung ngan mun hayang angkaribung teh geuning amal soleh nu opat nu tilu teh anu moal botot kitu nya sok urang ladomkeun salawat salat jibril nya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana jalma tos maut sakabe amalna dicokot tilurupi nu teu lesot ganjarana teu potot sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahijina sedekah jariyah bilarengan ilasna mana kaduana ilmu nu manfaat kersangaos kaungat tempat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam katiluna kaduturunan anak soleh ngarti aturan kersajarah kakubu
sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan anu kalimah urang hayang angkalipun terutamina amal ibadah nu moal petot-petot ganjaranana nyaeta 3 hiji sedekah jariah diserangan ikhlas namana nu kadua kadu ilmu nu manfaat keur sanghaos ka umat tempat lain ukur tempat di DKM tempat tunggu kaum kamana kaitu kade kersa didongkapan anu katilu nu paling penting gaduh turunan anak anu soleh kersa paling hartos kana aturan kersa jarak ka kuburan urang kanten urang tos daya di alam dunia ngan teh ayeuna urang biasakeun seueuh tos ayeuna gaduh incu tos teu gaduh ibu ramasing rajin urang oge nyontohan kanu janten anak jeung incu sering-sering jarak ka kuburan ngaduakeun jeung maca Quran nganu kahiji urang contohan we urang buatkeun salit manawi kabujang malawi teu bosen nyaeta ketika urang gaduh permasalahan ketika urang nu kagenep juluk-juluk cek urang teh kudu kumaha jawabanna paling sabar kudu balikeun nu kahiji urang teh saha tanya mun kaparengkeun budak urang teh naon beda jeung batur budak batur mah daek berjamaah budak batur mah daek mingguan budak batur mah daek ngaji bari jeung pinter nah ari budak abdi nya bari bodoh nya bari bedegong nya bari ngalawan kakolot teh kunaon menang budak abdi mah beda ti batur tanya diri pribadi urang teh saha lamun urang teh kolot apakah urang teh kolot teh geus bisa nyontohan ka budak apa canda budak mah kumaha kolot leres ulah kabejanakeun di simkuring setengah 3 aya bapak-bapak mau paneungeul budak-budak budakna pan simkuring mah hariwang dalam cilaka mah kabawa simkuring riweuh da simkuring nu ningalina ditanya bari dihalang kang kunaon make budak-budak ieu budak bari mau paneul bari budak akan kumaha lamun cilaka ngeta kang ajengan budak abdi teh setengah 3 can salat lohor oh kitu kudu atuh can salat lohor mah kudu dididi ngan akang geus salat can ngeta akang oge encan cenah geus atuh panter setengah 3 budak can salat lohor da bapana ge henteu da kudu ge dicontohan sekalipun bapana soleh simkuring tengah jamin badakna ge soleh leres lamun bapana soleh kadang-kadang budak nama Asep Jojon budakna nama Heungaran eta mah ngan sekalipun bapana soleh geus bisa jadi contoh can pupuk kolot budak nyontohan anu jadi kolot komo lamun kolot teh nyontohan mata urang tanya komo ketika pamajikan teh kunaon aing boga pamajikan teh akhlak teh goreng patut tanya orang nah geus bisa ngeunguan geus ngahalakan can pan sok aya geuning pamujikan teh urang keur ngabaheula dina kursi duduk bari jeung ngopi nonton TV keur berita nu viral ayeuna si viral nonton berita si Lesti aya jalan kanu sejen we kanu ngahajalkeun pamujikan teh lewat hareupeun urang bari hitut perepet hitut cek salah kitu anjir kenapa tracing beto tanya diri pribadi urang geus bisa nyonton akhlak hati ngadidik can ka budak pan kapungkur mah tadi kini sangemkeun memeh salat maghrib teh raeng pujian bah kitu bah kulon bah wetan bah kitu raeng bari kolot ngabring ka masjid kolot budak masih keneh era ku inung bapa segan ku guru ngaji pan enos lain cangkeun nih cangkeun nyaran ka budak teh simkuring boga budak 2 sigi dak santri teh kaparanteun dina hiji waktu teh salat maghrib kaburitan tempat guru ngan hiji-hijina di cara budak teh heureuy dina tempat kudu da bisi nyarekan bapana pan aing mah aya ham diisarahan ku dehem ai sugan teh budak teh rek eureun tina heureuy na huru-huru atau kirang kang sugan dari kitu ari pek teh kal kaceleuh cek budak teh Kang Jamil Kang Juhi batu daripada kapapajangan dijawab heueuh da sidik kali ngedehem mun jang teh batu ai sugan teh rek eureun kalah malik nanya di komik aja itu budak ayeuna mah cangkeun tah cangkeun nyaram baheula macan coba tontonan TV ge paling aya beh dieu hitam putih ayeuna mah berwarna bahkan aya HP hudang urang meme saren ningali HP ningang hudang ditinggali pangeulanana HP keur modal ka modal ayeuna mah HP bari di selfie guys nyen status keur ambak asalaki keur carawak aya mangajabkeun sagala-gala teh teu jauh dina HP baheula mah can aya gangguan can aya godaan dicontohan ku bapa da ngabring ka masjid teh
beres berjamaah 4 bulan teh ngajajar dina jajaran hareup bapana di tukang sok jam cing mana sok heureuy dicarek ke kolot masing-masing teh ningang beres berjamaah tuluy wiridan budak teu wiridan ceuk budak na teh ceuk kolot teh di tukang beres wiridan salat sunat ba'diyah budak teh milu salat ba'diyah beres ba'diyah da budak mah meureunnan deueuh di waktu nyingranya beulah katuh ngaraji da can aya madrasah teh bapak nanying rai kabelah kenca terus salat awabin hutak jeung sejena beres salat pasunatan bapana teh milu maca Quran da boga hanca budak teh asa dibaturan asa dicontohan beres maca Quran ngeserkeun hanca maca sholawat aya keneh waktu nepi ka isya teh meureun 10 menit deui daripada euy ka mahbumi kajeng teuing di cicinge ngariung di tepas masjid bari nganu bako ngabungkur mah da balik ka imah oge da budak teh ngadaekeun da di imah teh lain bah itu maca yasin bah di maca waqiah ari ayeuna mah lain di imah masing-masing tali maca Quran lain teh televisi kok lamun malam Jumat teh aya rajin cigan heueuh nini teh da geus eueuh beureun aki-aki teh ngahiji jeung anak jeung incu dicicing dipernahkeun di kamapang tukangna ari incuna malam Jumat teh pan teu ngaji ngaron cicing we di imah da pre biasana malam Jumat teh cek nini teh yasin pas kapanten hari teh film mak lampir geus teh film mak lampir mak aya mak lampir sadaqallahul adzim pak ereh nini ku mak lampir rek maca yasin godaan ujian sieun keneh era ku guru haji guru sakola ban dicontohan ku inung bapakna ari ayeuna mah lain dicontohan henteu aya budak teh herek-herek ditah salat berjamaah ka masjid ari kol bapana tara ka masjid jeung deui lamun jalma nu tara ka masjid lamun maot nama eta teh sok hayang geuning disalatkeun di masjidnya teh nya sok hayang ku maksa di keluarga teh cia tukang usaha peupeuriheun keur hirupna salaki abdi teh cia ari geus ngot mah dipureukeun macana hayang disalatkeun di masjid sakitu hararese hareuin bari baleuh bari husnul kapaksa disalatkeun di masjid ai pas disalatkeun di masjid ku lurus tunyung deui imam di tukang crek hayang dihareup eta mah lamun dohir eta sajarah teh nyarios eta teh amang kamana wae atuh ai keur hirup tara ka masjid ari geus pojor keukeuh hayang ka masjid ceuk sajadah teh teuing kurang padak pantau masjid teh teuing kurang loba eta teh menang hese-hese teuing ka masjid dan mudah-mudahan dae di dieu ahli bahagia ahli ibadah termasuk para pemuda simkuring wah bangga luar biasa mudah-mudahan mungkin lain ukur hanya bulan Ramadan sok aya kuliah subuh tapi luar daripada bulan Ramadan da yakin di dieu mah pemuda-pemudina subhanul yaum rijalul qur pemuda hari ini pemuda nu aya di kadekan nu aya di lengkung ieu mungkin bakal jadi laskar pendekar pengganti di masa yang akan datang ketika murangkali remaja pemudana geus tiga kieu cara di dieu insyaallah moal keungkang jeung hariwang ketika para sepuh ngantunkeun di alam dunia teh alhamdulillah jang isim kuring terakhir tadi walar sadayana anu genep tadi moal kawalar sadayana ngan intina urang tanya diri urang masing-masing teh ketika heureut pangseut pungsat apapun urang ditimpa ujian ku Allah Subhanahu wa taala urang tanya urang teh saha sagala sesuatu nu dipasikeun ku Allah soca jeung ningalna cepil jeung ngupingna letah jeung rasana jeung ngucapna lisan jeung ngucapna amung jeung ngamseuna lang parangan jeung keempatna sampai jeung lengan sakabeh allahu nu dipasieun ku Allah ka urang apakah geus dipakekeun jeung kahayang akur jeung numerena apakah encan mun soca nah seueur ditingali kana kasayan apakah kaawonan mun lisan seueur dina ngucapkeun kasayan atat pileur kana awan termasuk nyarioskeun ngomongkeun batur urang taruh we ku diri pribadi urang masing-masing sakabeh angka hota badan lengkah suku loba dilengkahkeun kana maksiat anu kana ibadah lamun kana maksiat pantes dasari batak undangna Allah lamun dilengkahkeun kana kahadean pasti bakal ngundang kana rahmat Allah intina tanya diri pribadi masing-masing sakabeh angka hota badan nu dipasikeun ku Allah ka urang apakah geus sesuai can jeung kahayang anu merekna sakitu intina mah nu terakhir janji urang ijazah ketika dilaksanakan didawamkeun ku yakin sing kuring nu kaduo berjamaah kaduo mingguan kaduo kana ngaji kaduo berjamaah sanajan geus kolot tapi ketika didawamkeun pasti bakal seukeut ijabahna siap ijazah siap ketika ijazah nu pangtarikna eta nu seukeut ijabahna sok mangga
Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil butut. Si ibu makalah gumujeng. Ibu ketika dongkap ke ahli syariat atau dibaca tejang jawakan. Jadi sing serikeun ku ibu amakeun mah. Atuh sarua sing kuring ge. Sok sing serius. Mobil butut. Mogok. Pan kabung kamari mau si cekang kareng jalan teh butut berarti. Mobil butut mogok natanyakan mobil butut mogok natanyakan penumpang na pinuh pisan didorong na ku sorangan tamunur deui biasa teh tah mungkin antus uih dipayun antana ibu caroge teu hadir ka dieu kana minggu kana naon teh kana maulidan pas mingguan teh di dieu wengi Jumaah misalkeun teu hadir karena Jumat teh harerese da biasana kita tarak teh. Aduh karena berjamaah kitu bacakeun harewaskeun ku ibu teh. Mobil harapeun ceurina teh. Mobil butut mogok nana tanjakan penumpang na pinuh pisan didorong na ku sorangan tamundur deui dijamin ibu bakal ditampilin. Pasti. Da kudu dihartikeun, hartina teh kieu. Mobil butut mogok natanyakan ari penumpang mah pinuh pisan teu mogok kumaha atuh urang teh hamung hayang asup ka surga sedekah tadi kinu beunghar 1 juta kasalahan dikeun nyangkana nu batur suruhan lain mah heula kalaka pingsan ibadah urang teh mingguan nya kitu kan belang wetong lamun dihitung mingguan ngan lamun dikalkulasikeun panjang teuing waktu ngan singkat mah kana mingguan hararese kana berjamaah hararese mogok natanyakan ari penumpang mah pinuh pisan kita kadang lamun 2 tilu KRT makan tenan langkung tina 100 jiwa kadang aya 150 tapi nu berjamaah maghrib mah kadang sajajar kita rapinuh mogok itu penumpang nama pinuh pisan da didorong aku sorangan ku ajengan bari khutbah Jumat bari geus kolot geus aki-aki teh ayuhan nas ittaqullah hei jelema nur hati kudu takwa ai takwa teh berjamaah getol mingguan getol tuluy kana kahadian getol ittaqullah kudu takwa takku sorangan didorong na cek baru datang lek cang bulu kelek panjang sang terkeun maju dan didorong aku sorangan mundur anggar nu berjamaah eta pemain lama mingguan eta anggar pemain lama dan didorong aku sorangan tah kumaha sangkan carana bisa maju penumpang na turun heula didorong ku sarerea insyaallah bisa maju eta insyaallah bisa maju penumpang na turun sarerea didorong ku sarerea ajengan nyaritakeun tentang fadilahna kaifiat tata carana pembatalanana syarat sah jeung rukunna dijelaskeun bagian ajengan fadilahna sebagai motivasi supaya kersa ngalaksanakeun bagian ajengan turun kali saurang turun deui nu beunghar siar ku harta banana ulah ngaku cinta ka Kangjeng Rasul geus pupuh ibadah kedua dan ngurus harta bana korek misalkan rek ditinggali siaku aing belah manana cek Kangjeng Rasul teh ibadah kedua loba ngurus harta bana loba lain disedekahkeun mata ayeuna mah turun tang beunghar teh maturan ajengan kumaha carana di masjid siapkeun dispenser siapkeun lomari di jerona ulah lomari hungkul kopi jeung udud dijamin tah ningali pemuda cek pemuda teh aya naik magrib euy duit umur 10.000 aya ukur jang meuli kopi ku jang udud hungkul tapi can ka beuli kopi na sedengkeun udud jeung udud hungkul teh jeung ngopi nah pada bagaikan nyaduk tanpa cecewok dina pada kareunana geus tah lana udud bakudu jeung kopi ngan udud duit nah di mana asa inget nu beunghar teh sok nyiapkeun ieu kopi di masjid bahkan jeung udud mending urang ka masjid weh nu tadi na tara berjamaah teh heuda era datang ka masjid meureun teu berjamaah mah teu daek salat mah dipikir-pikir aing era ari kopina dihakan cenah ku aing salat henteu mimiti nama era tenang euy salat di masjid teh komo aing mah aya udud jeung kopi gratis mah jadi cek pemuda teh jeung nu kedua teh leres pan ayeuna mah kadang-kadang dina berjamaah dina fadilah salat 2 rakaat oge ewe kudu 2 batang sedengkeun 2 rakaat salat
dibandingkan dunia jeung eusi-eusina leuwih gede kene pahala ganjaran salat sunat 2 rakaat. Da urang mah eleh kudu 2 batang sok bokoskeun dina jiwa tuh teuing poho teuing tara kabiasaan tara salat ba'diyah isya. Ayeuna PTKI mah aduh mah bapak teh can salat ba'diyah isya arek ka masjid bohong bari di imah waduh leh teu dilaksanakeun. Ari pek teh jam 1 jam 2 aduh rokok 2 batang coklat tidak kalar poho teu kabawa di teang isuk subuh bisi kapieulan kubat nada balik teh ka masjid jokot rokok 2 batang eleh kene rokok 2 batang daripada salat sunat ba'diyah dibalikkan deui ka masjid atara di imah eleh 2 batang. Tah penumpangna 2 nu turun 3 deui urang baturan leuwih kuat supaya kompak teh saha turun deui pejabat contohan sing puling wios teu naroskeun di kantos ngaos Sukabumi Palurah ari di dieu berjamaah aparat RT jeung stafna cenah kumaha terutama syariahan mingguan syariah pangaosan di desa terus sabulan sakali cenah sok kompak tara kaluar sing puling mah ajeng ngambe seuseurna mah bagus. Nah cenah pos abri kaluar abri sanes teh Pak sanes. Nah kumaha Pak lah teh kompak abdi mah lain ukur hanya di desa di tempat ke-RT-an masing-masing RT selalu terdepan ulah janda wae nu terdepan teh RT nya terdepan di abdi. Nah kumaha rahasiana Palurah di abdi mah kieu setiap staf anu ngadahar bantuan anggaran di desa ketika syahrian di desa teh hadir ketika teh nyonton di tempat masing-masing sok dicokot dikurangan gajina sieun tah di kitu mah oh paingan man ra'akum mungkaran fal yughayir bi yadihi sahaja meningali pamungkaran maka gerakkeun dengan kekuasaan dia di geuning lebih tepat dan akurat maka kenapa geus teh pakades ari kitu mah leuwih kompak ari kitu mah rata-rata sieun anu dicokot di tekor gaji mah gitu matah di dieu ge kitu hiji ajengan yang nyaritakeun tentang fadilah sebagai motivasi tuluy tata carana kaifiat jeung pembatalanana syarat jeung rukunna tuluy luhar ngamotivasi turun dengan berkorban dengan harta banana digiringkeun jeung ku pejabat insyaallah bisa maju tak kitu maksadana mah eta doa ijazah teh mobil butut mogok natanyakan penumpangna tilu bisa didorongna ku sorangan tak mundur deui kumasangkan carana bisa maju penumpangna turun heula didorong ku sararea turun sararea nyontohan kitu jadi contoh terutama menjadi sekolot urang sepuh urang masing-masing di urang jadi contoh nyontohan kanu janten urang kali urang sadayana malah mandah urang kali urang sana sesuai nu diharapkeun urang murang kali orang subhanul yaum rijalul qum pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang kudu luwih alus hayang luwih alus teh kudu dicontohan diatik dididik kurang di ayeuna berkah walid nabi mudah-mudahan singkat pemilik urang saden amin ya Allah ya rabbal alamin kumargi bagus wengi sasangam kesimpulan dicakapkeun sakitu bae laras natina taufik hidayah Allah subhanahu wa taala lepatan tina kauluan jeung kakaliran simpuring wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.